Wah, naon Jang Udin? menuju kieu alhamdulillah wah. Aya naon sia keur aya kabingung kita susah. Ini eta ieu teh nuju bararingung waduh ieu teh. Bingung ku naon atuh Jang. Hayang naon hayang kurban. Tapi domana leutik keneh itu teh beri jeung bikang di nya nun jalu can poel can waktuna di can kurban ting kudu kumaha di teh. Ari Rayagung geus tereng geus deukeut. Nyata amang oge ieu teh bingung ieu teh nyata. Hari itu ingu-inguan nyata can carupak gitu gaduh dua oge di amang teh akan ngurusna wen punglak itu hiji nih berak teh kurbankeun bogana Sugan atuh aya bong-bolongan kitu tah ieu. Ieu we aya nama atuh sugan aya milik jeung aya umur sararea. Kumaha lamun urang arisan sapi ketujuhan sugan ieu mah Ketujuhan. heeh tina setahun teh meureun pan setahun sakali meureun. Lah urang meuli sapi nu sedang mulai lah paling oleh karena Ukuran tujuhaneun yang meureunna. Pokoknya mah palingnya 35 juta aja baru sudah gede meureun. 35 juta berarti 5 jutaan meureun. Tina tujuan sugan. 35 berarti 5 jutaan. 5 juta sewa. Bener dah. 5 piraku sugan. Ke urang lamun kitu mah da kamari teh ngadenge barudak oge. Hayang dikurban ke urang tanya sugan ka arah barudakna di dinya. Ai kitu mah ai sugan urang ka Purwakarta atuh nyangan sapina rada murah jeung gede. Gampang urang tanya. Gitu. Urang tanya heula barudakna sugan daekeun arisan. Tah kitu mah ringan we. Ada ringan-ringan atuh urang arisan lah gitu. Udang cabean atuh ka barudak sugan ieu mah sugan aya kesepakatan teh sarea gitu. Mere ada ringan we ulah ieu teuing kan aya domba mah mangana sabaraha atuh 4 juta atuh. Oke urang teh ngelanya barudakna. Sok we atuh sugan ieu teh heula atuh. Nya Musawarahkeun heula sugan. kantun heula mah. Ya mangga sawo. Bet. Mana kolot mana geus kurban tuh? Hayang tapi mana? Hayang betul. Mana yang main? Bro, yang main bro? Hayang. Hayang atuh dong. Oh, coba ditanya oge siapa? Oh, sugan we atuh heula aya gitu anu ngajak heukeun arisan teh nya keur 7 uranganeun. Sapi itu da daek urang mah sok. Daek atuh. Dina 5 juta seorang na oge. Daek. Semua badak gua sapina tuh. Tujuan mah 3 juta mun harga 25 mah emang. Ya, oh, mau kita lain ya malah mun cokot gede 5 juta ya mah saurangna. Lumayan. Yang hayang eta tuh teu kolot. Melamun kitu mah da ayeuna ku sorangan meuli sapi. Bongka di situ atuh. Hai. Sarua do geus ya. Kenapa geus sadar? Sugan we tuh aya nu ngajak arisannya. Assalamualaikum. Salam. Nuju ngaraon atuh ye. Mang Udin. Damang. Alhamdulillah ngeunah heuk ngaropi atuh. Ai caina mah aya Mang Udin eta yang Kopina eueuh nya. Mang teh ge teh aya meunang kabingung. Heuh, kumaha Mang Udin? Hayang kurban nanya sugan maraneh aya paniatan harayang teu kurban maneh. Pandial ge urang geus ka barudak geus naranyakeun hayang kurban mah harayang Harayangeun amang tapi teh. mah ieu lamun aya mah nu arisan cenah sapi tapi ketujuhan. Nyata tadi teh panggih tuh jeung Mang Somad amang teh keur bingung. Japan posisi non doma amang teh pan aleutik keneh can cukup kitu can waktuna keur dikurbankeun mah nyata tadi teh panggih jeung Mang Somad. Namun kemah heuh daraek tah arisan Mang Somad teh urang bawa ka dieu. Tah tuh mah pecat apa mah? Urang goran nya. Goran ka dieu itu. Goran mah. Nah, Salam. Kumaha Jang? Kan mah da lain rek ka masjid ieu anggo we senalna. Itu dah abdi mah sok hargaan kanu ngepel gitu. Malum tamu orang kota. Kumaha atuh barudak gitu?
Masuk ngobrol tadi terus diobrolkeun ka Mang Somad teh kumaha? Pada tenang. Saya ngobrol. Aduh, kalau bari ngapa-apa atuh mulanya. Ieu lah. Apa aya gini na. Iya Mang Somad. Mun Tadi teh ngadangu saur Mang Udin. nya mun terus. Baru dak teh yang kurban keur inungna. Nah, itu ngarang boga. Jaga pokok saurna teh gitu. Tah, pan meuli doma mamang cenah maksudna gede teuing cenah gitu. Dari duitna kurang hayang teh baru dak teh nu arisan itu lamun misalkan ayeuna sapi hiji ku tujuan dibagi sabaraha sewang gitu. Nya lamun di Mang Somad mah kieu ieu mah mere penggolongan we nya Mang Somad mah. Jadi ai kurban ku sapi makan meurna gede dagingna ge begitu nya kan supaya ngaringankeun si Mang Somad mah kumaha lamun arisan ku sapi tujuhaneun gitu. Tah itu cenah ku arisan rek mah. Bro, Ayo daek ngan ulah langsung setahun teh mun kumaha mun sapina anu 35 juta we mere gede musan. Tinggal loba Dagingna pan ya ai urang mah hayu wae meureunan anu harga sabaraha oge meureunna bisa urang sabaraha-sabarahana urang gitu. nah jangan lebaran aya gumung teh ai di Mang Somad mah kieu. Jadi ulah naon teh kitu teh ulah kadang ngaringankeun. Jadi tina sabulan teh 500.000 sewang tiap per bulan tah kitu. Jadi lamun 10 bulan teh 5 juta meureun. 5 juta. Nah, engke mun dina bulan bulan 11 nah kan balanyakeun meureun. Nah, Ya, jadi pas dina bulan anu ka-10 teh geus ngarumpul kabeh. Dengan balanyakeun eta mana we eta mah rek pareren sugan ada mah. Sugan rek ka Cikalong mun sapina mah aya babaturan gitu. Sugan mah nang marura bagi gede. oh aya babatuan mah. Aya di ditu. Amang urang geus kakoncara atuh terkenal. Di dunia kan can aya mah di akhirat mah sugan. Ya, Mang Somad ya. Sugan tuh Eta kumaha cara peraturan pocokan arisanana Mang Somad? Ari di Mang Somad mah ulah kos ari lah kan teh ulah kos arisan ibu Yang kumaha? kan ari ibu mana nya nomor geunya atawana ninggalan nya sudah kena gelas Ya. hari Mang Somad mah kurang seru lamun saeutik mah sararea ieu mah teu kudu diasupkeun nomor atawana ngaran Ya kumaha Mang Somad? lamun ke erek motong sapi anu kutujuan urang kocok we kutujuhan gitu kocok-kocok ke sapina eta mah keluar naon we